Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan kami sampaikan terjemahan lengkap naskah Carita Parahyangan dari bahasa Sunda kuno ke bahasa Sunda sekarang. Naskah Sunda Carita Parahyangan. Carita Parahyangan merupakan suatu naskah Sunda kuno yang berbahasa Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16 yang menceritakan sejarah tanah Sunda mengenai kerajaan Sunda, yaitu Isatana, Keraton, Galuh dan Istana, Keraton, Pakuan. Naskah ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Naskah Carita Parahyangan terdiri dari 47 lembar daun lontar ukuran 21 x 3 cm, yang tiap lembarnya berisi 4 baris. Huruf yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah aksara Sunda kuno. Naskah ini pertama kali diteliti oleh K.F. Holek, kemudian C. M. Pleit. Naskah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Purbacaraka sebagai tambahan laporan mengenai utulis di Bogor, dan selanjutnya oleh beberapa sarjana Sunda. Naskah Carita Parahyangan ini menceritakan sejarah Sunda dari awal kerajaan Galuh pada zaman Wretikandayun sampai runtuhnya Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda, akibat serangan Kesultanan Banten, Cirebon dan Demak. Berikut ini adalah terjemahan Carita Parahyangan dalam bahasa Sunda sekarang, yang bersumber dari penterjemahnya, Atja dalam buku, Carita Parahyangan, naskah titilar Karuhun Urang Sunda. Bandung, Jajasan Kebudajaan Nusalarang, 1968. Mari kita mulai. Enya kieu Carita Parahyangan teh. Sang Resi Guru boga anak Raja Putra. Raja Putra boga anak Sang Kandiawan jeung Sang Kandiawati, duaan adi lancek. Sang Kandiawan teh nyebut dirina Rahyang ta Dewa Raja. Basa ngajalankeun kahirupan sacara Raja Resi, ngalandi dirina Rahyang ta di Medang Jati, oge katelah Sang Laju Watang, nyamantena nu nyieun Sang Hyang Watang Ageng. Sanggeusna rarabi, nyalahir anak-anakna limaan, mangrupa titisan Sang Kusika, Sang Garga, Sang Mestri, Sang Purusa, Sang Puntanjala, nyaeta, Sang Mangukuhan, Sang Karungkala, Sang Katung Marala, Sang Sandang Greba jeung Sang Wretikandayun. 2. Aya manuk ngaranna si Uwur-uwur, oge katelah si Naragati, nyayang di panjarahan Bagawat Resi Makandria. Anakna dihakan ku jaluna, dicarekan ku bikangna, carek bikangna kacidahinana, lamun urang teboga anak teh. Direngah tuh, Bagawat Resi Makandria, tatapa sote bein bae sangsara dahen teboga anak. Carek Bagawat Resi Makandria kumaha rek boga anak. Da kawin oge hente. Tidinya, carek Bagawat Resi Makandria aing de indit ka Sang Resi Guru, ka Kendan. Manehna datang ka Kendan. Carek Sang Resi Guru, nanahaon bejana, hidep Bagawat Resi Makandria, nu matak datang ka dieu. Pangampura bae, saleresna aya piwartosan, dan nyuhungkeun pirabieun. Lantaran kawartosan ku manuk si Uwur-uwur, nu neulah oge si Nagaragati. Sanggemna kacidahinana, lamun urang tegadu anak. Carek Sang Resi Guru, jik hidep ti heula kapatapan deui. Anaking powah rababu, geuwat susul Bagawat Resi Makandria. Lantaran manehna pijodoan hidep teh. Anaking powah rababu terus nyusul, dating kapatapan Sang Resi Makandria, teu diaku rabi. Kabirengahan aya widadari gelis ngarupakan powah menjangan dara, nya geuwat Rasi Makandria ngajadikeun dirina keboulan. Terus sanggama, carek Sang Resi Guru, enten anaking powah Sang Hyang Sri. Jik hidep indit ngajadi kalancek hidep, ka powah Aksari Jabung. Tidinya powah Sang Hyang Sri indit sarta terus nitis, nyalahir powah Bungatak Mangale-ngale. 3. Carek Sang Mangukuhan, nama adi sadaya urang Moro Kategalan. Sadatang Kategalan, kasampak powah manjangan dara rejeng rakean keboulan. Diudak kulimaan, sarta benangna pada janji, yen saha anu panghelana keuna numbakna, nyamanehna piraten. Keuna ditumbaku Sang Wretikandayun, keboulan jeung powah manjangan dara teh. Keboulan lumpat ka patapan, sadatang nahos bae pae.
Ku sangureti kandayun dituturkan. Kasampak pewah bunga tak mangale-ngale kehur nyusu ka pewah manjangan dara. Pewah bunga tak mangale-ngale teh ku sangureti kandayun dibawa mulang kagalu. Karahiang ta di Medang Jati. 4. Rahiangan di Medang Jati lawas nangadek ratu 15 tahun. Diganti ku sangureti kandayun digalu. Bari migarwa pewah ngatak mangale-ngale. Ari sang mangukuhan jadi tukang ngahuma, sang karung kalah jadi tukang moro, sang katung maralah jadi tukang nyadap sarta sang sandang greba jadi padagang. Nyaku sangureti kandayun sang mangukuhan dijungjung jadi rahiang tung kuli-kuli, sang karung kalah jadi rahiang tang surawulan, sang katung maralah jadi rahiang tang pelesawi, sang sandang greba jadi rahiang tang rawung langit. Sabada sangureti kendayun ngadek ratu digaluh, nya terus ngajalankan kahirupan sacara raja risi sarta ngalandi dirina jadi rahiang tadi menir. Dina waktu bumen-bumen, harita tehnya nyusun Purbatisti. Lawasna jadi ratu 80 tahun. Diganti ku rahiang kuli-kuli, lawasna jadi ratu 80 tahun. Diganti ku rahiang tang surawulan, lawasna jadi ratu genep tahun. Katujuna diturunkan, lantaran goreng lampah. Diganti ku rahiang tang pelesawi, lawasna jadi ratu 122 tahun, lantaran hade lampah. Diganti ku rahiang tang rawung langit, lawasna gene 10 tahun. V. Diganti ku rahiang tang mandi minyak. Anak rahiang tadi menir teh ayat tiluan, nu cikalnya rahiang sempak wajah, ngadek batara dang yang guru digalunggung. Rahiang tang kidul, ngadek bata rahiang buyut di denuk. Rahiang tang mandi minyak ngadek ratu di galuh. Carek sang resi guru, karunya aing ku rahiang sempak wajah hente boga pamajikan. Anaking pewah rababu, hidep lempang ungsi rahiang sempak wajah, lantaran ayah. Manehna pibaturen hidep tatapa. Sang resi guru ngagesek totopong jadi jaralang bodas, nyaindit nyampeurkan. Rahiang sempak wajah, nu harita kabeneran keur ngawelit. Carek sang hyang sempak wajah, nana hanya aya jaralang bodas eta. Kok nyokot sumpit, terus diudak rek disumpit. Pewah rababu kapanggih keur mandi di talaga candana. Carek rahiang sempak wajah, tima eta nu mandi. Sampingna dilelet ku sumpit. Benang. Aya baturna para pewah aksari, tuluy lalumpatan kategalan. Pewah rababu dibawa ku rahiang sempak wajah, dipi rabi. Kacida dipi kaasihna. Nya lahir anakna lalaki duaan, nya eta rahiang Purbasora jeung rahiang Demunawan. V. Barang ngadenge tatabeuhan ngaguru tepu gurungu kenenana, tatabeuhan digaluh pewah rababu terus mulang kagaluh didinya teh taya kendatna nu ngigel. Sadatangna kaburuan ageng, cek rahiang tang mandi minyak, pati, nanaon eta ateh. Bejana nu ngigel di buruan ageng. Eta bawa pakaian awewe sapangadek, sina mareka diu. Kentanggungan aing. Gewat bawa sacara paksa. Pati indit kaburuan ageng. Pewah rababu dibawa kakadaton. Dipirabi ku rahiang tang mandi minyak. Kacida bogona ka pewah rababu. Tina sapatemona, nyalahir anak lalaki dingaranan sang sena. 7. Carek rahiang sempak wajah, rababu jik indit. Kusia biken eta budak ka rahiang tang mandi minyak, hasil jinah sia, sang salah lampah. Rababu tuluy lempang kagaluh. Aing dititah ku rahiang sempak wajah miken budak ieu, benang siang agadabah aing ti. Carek rahiang tang mandi minyak, anak aing maneh teh, sang salah. Carek rahiang tang mandi minyak deui, pati kusia budak teh tenden kana. Jambangan. Geus kitu bawa kategalan. Dibawa ku pati kategalan, samungkurna pati, ti eta tegalan kaluar kila-kila nepi ka awang-awang. Kabirengeh ku rahiang tang mandi minyak. Pati teang deui tenden sia nu aya budak nati. Ku pati di teang kategalan, kasampak hirup keneh. Terus dibawa ka harepen rahiang tang mandi minyak. Dingaranan sang sena. 8. Lawasna jadi ratu 7 tahun. Geus kitu rahiang tang mandi minyak diganti ku sang sena. Lawasna jadi ratu 7 tahun. Diganti lantaran dilindih ku rahiang Purbasora. Kajabati eta sang sena dibuang gunung Merapi, boga anak rakean Jamri. Sanggeusna manehna sawawa indit ka rahiang tang kidul, kadenu, mentah.
dibunikan. Carek rahyang tang kidul, putu, aing sangek kacicingan ku sia, bisi sia kanyahoan ku tigalu. Jikungsi sang Wulan, sang Tumanggal jeung sang Pandawa di Kuningan. Sarta anak sahasia teh. Carek rakian Jamri aing anak sang Sena. Direbut kakawasaanana, dibuangku. Rahyang Purbasora, lamun kitu aing wajib nulungan. Man ulah hente digugu janji aing. Muga-muga, ulah menang, lamun siang ngalawan perang ka aing. Jeung deui leuwih hade sia indit ka tebe kulon, jungcuk tohaan di Sunda. Sadatangna katohaan di Sunda, tuluy dipulung minantu ku tohaan di Sunda. Tidinya ditilar deui dangajung cuka Rabuyut Sawal. Carek Rabuyut Sawal, sia teh saha. Aing anak sang Sena. Aing nanyakan pustaka bogana Rabuyut Sawal. Esina teh. Retuning bala sarewu, anu ngandung hikmah pikeun jadi ratu sakti, pangwaris sang resi guru. Eta pustaka teh terus dibikeun ku Rabuyut Sawal. Sanggeus kitu rakean Jamri miang kagalu. Rahyang Purbasora di perangan nepi katiwasna. Rahyang Purbasora jadi naratungan 7 tahun. Diganti ku rakean Jamri, jujuluk Rahyang Sanjaya. IX. Carek Rahyang Sanjaya, Pati, Indit sia, tanyakan ka Batara Dangyang Guru, saha kitu anu pantes pikeun nyekel pamarentahan di urang ayeuna. Sadatangna Pati kagalunggung, carek Batara Dangyang Guru, na aya pibejan. Naon, Pati, pangampura kami teh diutus ku Rahyang Sanjaya, mentanu bakal marentah adi. Rahyang Purbasora, hanta dibikeun ku Batara Dangyang Guru. Carek Batara Dangyang Guru, Rahyang Sanjaya, indit benangkan ku sorangan. Elehkeun Guru Haji Pagerwesi, elehkeun Wulan, sang Tumanggal elehkeun Guru Haji. Tepus jeung elehkeun Guru Haji Balitar. Jik indit Rahyang Sanjaya, elehkeun sang Wulan, sang Tumanggal, sang Pandawa di Kuningan. Maranena menang kasaktian. Nu ngalantarankeun sang Wulan, sang Tumanggal, sang Pandawa di Kuningan henteu ka bawah ku Dangyang Guru. Lamun kaelehkeun bener maneh sakti. Rahyang Sanjaya tuluy perang ka Kuningan. Eleh Rahyang Sanjaya diubeber, nepi ka walungan Kuningan. Rahyang Sanjaya undur. Temenang hanta aing kudu ngungsi ka diu, lantaran diudap-udap kami kasoran. Tidinya Rahyang Sanjaya mulang deui ka Galuh, sang Wulan, sang Tumanggal mulang deui ka Arile. Rahyang Sanjaya tuluy marek ka Batara Dangyang Guru, carek Batara Dangyang Guru. Rahyang Sanjaya, naon pibejan sia, mana sia datang ka diu. Nyaeta aya pibejan, apan kami dipiwarang, tapi kami eleh. Di mana kami unggulna, anggur kami diuber-uber ku sang Wulan, sang Tumanggal jeung sang Pandawa di Kuningan. Sanggeus kitu Rahyang Sanjaya tuluy mulang ka Galuh. X. Carek sang Wulan, sang Tumanggal, sang Pandawa di Kuningan. Mawa pisajieun. Urang miang ka Galunggung, pakaian lalaki sapangadek, pancalikan, munding sarakit. Beasa cukup napikeun dahar. Sadatang ka Galunggung, eren di Pakembangan. Kasampakku, sang Pakembangan. Tuluy popojan ka Batara Dangyang Guru. Carek Batara Dangyang Guru, aya beja naon. Pun Batara Dangyang Guru, aya sang Wulan, sang Tumanggal jeung sang Pandawa di Kuningan. Kacida bagjana sia datang ka diu. Jung miang ka Galuh, ondang Rahyang Sanjaya. Caritakan, kudu mawa pisajian, pakaian lalaki sapangadek pangdiukan wulung. Munding sarakit, kawali besi jeung beasa cukup napikeun dahar. Sadatang sia ka Galuh, carek Rahyang Sanjaya, aya pibejan naon, sia Pakembangan. Kami teh dititah ku Dangyang Guru. Rahyang Sanjaya supaya mawa pisajian. Salengkepna, aya sang Wulan, sang Tumanggal jeung sang Pandawa di Kuningan. Rahyang Sanjaya indit, barang nepi ka harepen Dangyang Guru, carek Dangyang Guru, Rahyang Sanjaya. Lamun kaere ku sia sang Wulan, sang Tumanggal jeung sang Pandawa di Kuningan, aing bakal nurut kana sagala ucapan sia. Da benang ku aing ka bawah. Turut kana ucapan aing. Da aing menang ngelehkeun, hanta kasoran. Da aing anak dewata. Sang Wulan,
Sang Tumanggal, Sang Pandawa di Kuningan kabawah ku Batara dan Yang Guru. Sang Wulan dijenengkan Guru Haji di Kajaron. Sang Tumanggal dijieun Guru Haji Kalanggara di Balamoha. Sang Pandawa di Kuningan jadi Guru Haji Lajuwatang. Sang Puki jadi Guru Haji di Pagerwesi. Sang Manisri dijadikan Buyutaden Rahesa di Puntang. Buyutaden Tujung Putih di Kahuripan. Buyutaden Sumajajah di Pagajahan. Buyutaden Pasugihan di Batur. Buyutaden Darongdong di Balaraja. Buyutaden Pager Gunung di Muntur. Buyutaden Muladarma di Parahyangan. Buyutaden Batuhyang di Kuningan. Si Rahyang Sanjaya tumetep di Medang Ratu di Galuh, Sang Sewa Karma. Ari Adina Ratu Galuh, Niara Sabaraha hiji anak munding, Nyian padumukan piken muja. Pindah-pindah tempat, sewa bakti ka Batara Upati. Nelah, Rahyang Were, numatak disebut kitu, waktu ditilar, adi lancek masih laletik keneh. Tetulus jadi ratu, lantaran, kuntuna, rohang, mangkana katelah Rahyang sempak wajah. Rahyang Kidul oge hante bisa jadi ratu sabab burut, nya jadi Wikuraja. Sang Sewakarma jadi tohaan di Kuningan, lahirna di Patapan enya eta anak Rahyang sempak wajah. Cek Rahyang Sanjaya, atau masih pernah dulur aing, aki. Lamun kitu mah karah, ulah weleh mere bantuan ka aing, aki pati. Cek pati, muga-muga bae bisa dewi urang ngamalkan Sang Hyang Dharma Siksa. Ulah tadi gugu. Omongan para pati ka Rahyang Sanjaya, lamun haying unggul perang, geramangka Tigaluh. Perang ka mananggul, eleh Sang Ratu mananggul, uanala pamanggul juritna. Tuluy ka kahuripan, di perangan eleh kahuripan, Rahyang Tangwulu ka Petaluk. Tuluy ka Kadul, di perangan eleh Rahyang Supena, Taluk. Tuluy ka Balitar, di perangan eleh Sang Ratu Bima. Tidinya Rahyang Sanjaya nyabrang ka wilayah Malayu. Kemir di perangan eleh Rahyang Tanggana. Perang Dewi ka Keling eleh Sang Sriwijaya. Perang ka Barus eleh Ratu Jayadana. Perang ka Cina eleh Pati, Sari Kaladarma. Mulang Rahyang Sanjaya ka Galuti Sabrang. Tunda 12. Rahyang Tangkuku, Sang Sewakarma di Arile, ngayaken gempungan jeung para pati. Raja dicaritakan hal pangajaran ka paramartaan. 6 urang rek marek, mawa kiriman ka Rahyang Sanjaya. Cokot emas sakati, 5 buhna, bawaan urang ka Rahyang Sanjaya. Dina danget eta oge digaluh ngayaken kumpulan jeung para pati sakabeh. 6 urang nyieun labur di jalan gede paken ngabagikeun Sang Sewakarma. Lantaran enya eta Rahyang Kuku. Barang datang kasih simpangan kagaluh jeung kagalungbung, dipapak dihormat. Disayagian kai pikeun si banyu. Carek Rahyang Tangkuku, Sang Pati, bawa kami marek ka Rahyang Sanjaya. Tah emas sakati, 5 buhna. Carek Sang Pati, pun tohaan. Boh emas boh besi hente diajenan ku Rahyang Sanjaya. Nu diajenan teh ngan huripna jalma rea. Rahyang Tangkuku jadi kabingungan. Terus mulang deui ka Arile. Carek Rahyang Tang Kuku, nanaon paken urang bakti ka Rahyang Sanjaya. 13. Sakitu mulyana, ieu tangtu Rahyang sempak wajah. Ayeuna urang caritaken Rahyang Tangkuku, indit ka Arile, ngababakan di Kuningan. Kasohor Rahyang Tangkuku, enya eta Sang Sewakarma, ngadeg di Kuningan, anakna Rahyang sempak wajah. Indung bapana teh tempat panyaluhan jalma rea. Dayah, desa pulo jeung sakurilingna, ti keling bakti ka Rahyang Tangkuku. Rahyang Tang luda di Puntang. Rahyang Tang wulu kaba di Kahuripan. Rahyang Tang Supremana di Wiru. Rahyang Isora di Jawa Sang Ratu Bima di Bali, Tar. Di Kulon ditu, Tang Sunda nyabrang ka wilayah Malayu. Rahyang Tanggana Ratu di Kemir. Sang Sriwijaya di Malayu, Sang Wisnujaya di Barus, Sang Bramasidi di Keling. Patina Sang Kandarma di Berawan. Sang Mawuluasu di Camara Upatah. Sang Pa-en, Kadana Ratu di Cina. Kabe kabawah ku Rahyang Tangkuku. Kabe ngaku ratu kanu kalik di Saunggalah. Kabawah ku Sang Sewakarma, sabab mukuhan ajaran Dang Yang Kuning.
Digalu Rahyang Sanjaya nanyakan, kumaha Sang Pati, pilukan urang. Urang, hanetu dianggap kulawarga ku Rahyang Tangkuku. Sang Pati, cik indit sidikan ku sorangan kakuningan. Bisa jadi urang dipajarkan turut campur kana karya, padahal urang hente di bejaan, daek indit. Sang Pati nepi kakuningan, marek kakadaton, terus ngabakti ka Rahyang Tangkuku. Carek Rahyang Tangkuku, oh Sang Pati. Nanaon bejana, mana dating kadiu. Carek Sang Pati, kami dititah ku Rahyang Sanjaya. Diparentah nyidiken kadiu. Saha nu dijunjung, nu dijenengkan ratu. Carek Rahyang Kuku, Sang Pati. Pantes nanya aing dijunjung dijenengkan ratu ku Balarea. Manti Rahyang Sanjaya mah hente diharepkan, lantaran kulawarga. Jem moal ka kami mah, sabab dianggapna resep maehan kula kadang baraya. Malah aing ditempatkan kakuningan oge ku Rahyang Sempak Wajah. Aing benang Rahyang Sempak Wajah nempatkan kakuningan ieu teh. Mana aing teyu diganggu ku Rahyang Sanjaya. Sang Pati mulang kagalu. Ditanya ku Rahyang Sanjaya, aki, kumaha carek Rahyang Tangkuku ka urang. Pun, Rahyang Sanjaya, Rahyang Tangkuku teh tapana kataekan. Ngagem Sang Hyang Dharma kalawan Sang Hyang Siksa. Tumut kana wisik Sang Rumuhun, jadi lulugu dina hirup kumbu. Kukituna ku urang turut tanpa rasa gigis. Tembongkan ku urang, da urang jeung tohaan teh saturunan, KBG pada turunan dewata. Gewat dicokot pustaka ku Rahyang Sanjaya. Barang nepi terus diungkap eta pustaka teh. Unina kieu pong awik namastu, kereta jugi balam raja kereta yang rawanem sang tata dosamam, sewa kakali cabang pratesora sang aparanya retuning dewata, sang adata adiming ratu dewata sang sapta ratu nacaturiuga. Sang resi guru tipekur dinusuninga yuga sang kandiawan jeung sang kandiawati. Nyapu putra Rahyang Tang kuli-kuli, Rahyang Tang Surawulan, Rahyang Tang Pelesawi, Rahyang Tang Rawung Langit, bungsuna Sang Wreti Kandayun. Sang Wreti Kandayun boga anak Rahyang Sempak Wajah, Rahyang Kidul, Rahyang Tang Mandi Minyak. Rahyang Tang Mandi Minyak boga anak Sang Sena boga anak Rahyang Sanjaya. Awewe gelis dobana mawa parahu, panjangna 7 depa, di bagian harepna. Di momotan rupa-rupa pakarang, urang kanusa demba, nya terus maranehanana balayar, karengeku Sang Siwiragati, de ngamuatkan pewa sangkari pucang haji, tunjung haji, ditumpakan dina gajah putih, kakarage lempang sapanjang buruan, te disangka-sangka Rahyang Tangkuku, Sang Sewakarma cunduk kanusa demba, tuluy kakadaton, diuk tukangan Sang Siwiragati. Rahyang Tangkuku diudak ku gajah putih, lumpat kaburuan mawa pewa sangkari. Henta aya balik dewi kakadaton gajah putih teh, ngaula ka Rahyang Tangkuku. Rahyang Tangkuku mulang dewi ka arile, dibawa dina gajah putih jeung pewa sangkari. Pewa sangkari teh ngomong, nah henta aya mas saguri, sapotong sapaha jeung salengkepna papakean. Tuluy bae kagaluh, ka Rahyang Sanjaya, hente nyimpang ka arile. Di bawah gajah putih ditutup kulungsir putih 7 kayu diwatangan mas mira komara inten. Barang dating tinusa demba, tuluy ka kadaton, sanggeus cunduk, Rahyang Tangkuku nyarita ka Rahyang Sanjaya, naha resep mirenga gajah putih. Tanyana, mana? Tuluy gajah putih teh ditumpakan, pewa sangkari disangharepkeun ka Rahyang Sanjaya. Sanggeus nepi ka padaleman, hente balik deui. Carek Rahyang Sanjaya, nanaon nu jadi karempan teh. Ayeuna aing hayang runtut raut. Aing jeung bapa, Rahyang Kuku, Sang Sewakarma. Ayeuna aing moal ngalawan. Ayeuna urang tetepkeun, tanah bagayan Dangyang Guru di tengah, bagian Rangyang. Isorati wetan. Jauna nepi ka kaleren Paraga jeung Cilotiran, ti kulon Taru, ka kulon bagian tohaan di Sunda. Sanggeus Rahyang Tangkuku mulang ka arile, sadatangna ka arile, putus hancana di dunya, hilang dina umur nu kacida kolotna. Rahyang Sanjaya sasauran, ngaulang anakna, rakean panaraban, enya eta Rahyang Tamperan, ulah are nurutan agama aing,
lantaran eta aing dipikasieun ku jalma rea. Lilana jadi ratu salapan tahun, diganti ku Rahyang Tamperan. 15. Mimiti sang resi guru ngawangun kuta pulau Jawa kutana tehnya eta galunggung, tiwetana Jawa. Diwates Sunda, aya pandita sakti, dipateni tanpa dosa, marana bagawal sajala-jala. Atma pandita tenitis, nya jadi sang manarah. Anakna Rahyang Tamperan duaan jendulurna Rahyang Banga. Sang manarah males pati. Rahyang Tamperan ditangkep ku anakna, ku sang manarah. Di panjara besi Rahyang Tamperan teh. Rahyang Banga datang bari cerip, sarta mawa sangukana panjara besi ti. Kanyahoan ku sang manarah, tuluy gelut jeung Rahyang Banga. Keuna beungeutna Rahyang Banga ku sang manarah. Tidinya sang manarah ngadek ratu di Jawa, mangrupa persembahan. Nurutkeun carita Jawa, Rahyang Tamperan lilana ngadek raja 7 tahun. Lantaran polahna resep ngarusak nutapa, mana telana nyekel kakawasaanana oge. Sang manarah, lilana jadi ratu 80 tahun, lantaran tabeatna hade. Sang manisri lilana jadi ratu genep 10 tahun, lantaran pengku ngagem Sang Hyang Siksa. Sang tari wulan lawasna jadi ratu 7 tahun. Sang welengan lawasna jadi ratu 7 tahun. 16. Enya kieu mimiti sang resi guru boga anak sang haliwungan. Nyaeta sang susuk tunggal nu ngomean pakuan rejeng Sang Hyang Haluwesi, nu nyaran Sang Hyang Rancamaya. Tina Sang Hyang Rancamaya aya nu kaluar. Maran kula Sang Wudu Basu, Sang Pulunggana, Sang Surugana, Ratu Hyang Banaspati. Sang susuk tunggal enya eta nu nyieun pancalikan Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharaja di Raja, Ratu Pakuan Pajajaran. Nu kagungan kadaton Sri Bima Untarayana Madura Suradipati, nyaeta pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Ditinggal sang susuk tunggal, anu diwaris keunana tanah suci, tanah hade, minangka bukti raja utama. Lilana ngadek ratu 100 tahun. 17. Rahyang Banga lawasna ngadek ratu 7 tahun, lantaran polahna hante didasarkan kana adat kebiasaan anu bener. Rakean di Medang lilana ngadek ratu 7 tahun. Rakean tadiwus lilana jadi ratu 24 tahun. Rakean tawuwus lilana jadi ratu 72 tahun. Nu hilang di ujung cariang lilana jadi ratu tahun. Kaopatna tecucut, lantaran salah lampah, daek ngala awewe ku awewe. Rakean gendang lilana jadi ratu 13 tahun. Dewa Sang Hyang lilana jadi ratu 7 tahun. Prebu Sang Hyang lilana jadi ratu 11 tahun. Prebu Datia Maharaja lilana jadi ratu 7 tahun. Nu hilang di Windu Raja lilana jadi ratu 13 tahun. Nu hilang di kereta lawasna jadi ratu 82 tahun. Lantaran ngukuhan kana lampah anu hade, ngadatangkan gemaripah. Diganti Dewi Kunu hilang di Windu Raja, hentel hilang adekna ratu ngandalapan 18 tahun. Diganti ku Sang Rakean Dharma Siksa, titisan Sang Hyang Wisnu, nyaeta nu ngawangun Sang Hyang Binajapanti. Nu ngajadikeun para kabuyutan ti Sang Rama, ti Sang Resi, ti Sang Disri, ti Sang Tarahan tina parahyangan. Tina naon berkahna, ti Sang Wiku nu mibanda Sunda pituin, mituhu Sang Hyang Dharma, ngamalkeun Sang Hyang Siksa. Boga anak nu hilang di taman, lawasna jadi ratu genep tahun. Boga anak Dewi nu hilang di Tanjung, lilana jadi ratu 8 tahun. Boga anak nu hilang di Kikis, lilana jadi ratu 22 tahun. Nu hilang di Kiding, lilana jadi ratu 7 tahun. Boga anak Aki Kolot, lilana jadi ratu 10 tahun. 18. Boga anak Prebu Maharaja, lawasna jadi ratu 7 tahun. Lantaran keuna ku musibat, kabawa cilaka ku anakna. Ngarantohaan, menta gede pameulina. Urang rea asalna indit ka Jawa, dambung boga salaki di Sunda. Hakwae perang di Majapahit. Aya Dewi putra Prebu, kasohor ngarana, nyaeta Prebu Niskalawastu Kancana, nu tilem di Nusalarang Gunung Wanakusuma. Lawasna jadi ratu 104 tahun, lantaran hade ngajalankan agama, nagara gemaripah. Sanajan umurna mora keneh, tingkah lakuna seperti nu geus rea luangna, lantaran ratu eleh kusat mata,
Nurut kanu ngasuh, hiang buni sora, nu hilang di gegeromas. Batara guru di Jampang. Sakitu nu diturut kuno mere lemah kai. Batara guru di Jampang teh, nyaeta nyieun makuta sang hyang pake, waktu nu boga hak diangkat jadi ratu. Benang kurucila kentel pejit ngabakti kadewata. Nu ditulatna oge makuta anggoan sahyang Indra. Sakitu, sugan aya nu de nurutan. Enya eta lampah nu hilang kanu salarang, daek elek kusat mata. Mana dina zaman eta mah daek elek kuno ngasuh. Mana sesepuh kampung ngenah dahar, sang resi tentrem dina ngajalankan palaturan karesianana ngamalkan purbatisti purbajati 35. Dukun-dukun kalawan tentrem ngayakan perjanjian-perjanjian makek aturan anu patali jeung kahirupan, ngabagi-bagi leweng jeung sakurilingna, kuno letik boh kuno ngede moal aya karewelanana, para bajo ngarasa aman lalayaran nurutkan palaturan ratu. Kai, cahaya, angin, langit, tanah ngarasa senang aya dina genggaman pangayong jagat. Ngukuhan angger-angger Raja 36, ngadek di Sang Hyang Linggawesi, puasa, mujataya wates wangena. Sang Wiku kalawan ajen ngajalankan angger-angger dewa, ngamalkan Sang Hyang Watang Ageng. Kulantaran kayakinan ngecaken kalungguhanana teh, diganti kutohaan galuh, enya eta nu hilang di Gunung Tiga. Lawasna jadi ratu 7 tahun, lantaran salah tindak bogo ka awewe larangan ti kaluaran. 19. Diganti ku Prebu, putra Raja Pituin, nyaeta sang ratu Raja Dewata, nu hilang di Rancamaya, lilana jadi ratu 38 tahun. Kulantaran ngajalankan pamarentahanana ngukuhan purbatisti purbajati, mana hente kadatangan bohku musuh badak, bohku musuh lemes. Tentrem ayem belah kaler, kidul, kulon jeung wetan, lantaran rasa aman. Tengah rasa aman soteh mun laki rabi di kalangan jalmarea, dilantarankan ku ngalanggar sang hyang siksa. XX. Diganti enya eta ku Prabu Surawi Sesa, anu hilang di Padaren, ratu gagah perkosa, teguh jeung gede wawanen. Perang 15 kali henta eleh. Dina ngajalankan peperangan teh kakuatan balatna aya 1000 jiwa. Perang ka Kalapa jeung Arya Burah. Perang ka Tanjung. Perang ka Ancol Ki. Perang ka Wahanten Girang. Perang ka Simpang. Perang ka Gunung Batu. Perang ka Saungagung. Perang ka Rumbut. Perang ka Gunung Banjar. Perang ka Padang. Perang ka Pagoakan. Perang ka Muntur. Perang ka Hanung. Perang ka Pagerwesi. Perang ka Madang Kahyangan. Tidinya mulang ka Pakuan Dewi. Hanten naunan Dewi. Ratu tilar dunya. Lawasna jadi ratu 14 tahun. 21. Prabu Ratu Dewata, kenya eta nu hilang kasawah tampian dalem. Ngajalankan kahirupan seperti Raja Resi. Tanpa pewah susu. Disunatan. Maksudna supaya bersih, suci tina kokotor ari dikumbah. Disunat ku tukangna, ituin Sunda eta teh. Datang huru hara, musuh loba teka nyahoan ti mana asalna. Perang di Buruan Ageng. Tohaan sarendet jeung tohaan Ratu Sang Hyang kasambut. Aya Pandita Sakti dianiaya, Pandita di Sumedang. Sang Pandita di Ciranjang dipaehan tanpa dosa katiban ku tapak kikir. Sang Pandita di Jayagiri digubruskeun ka Sagara. Aya Pandita Sakti taya dosana. Munding rahyang ngarana, digubruskeun ka Sagara, henteu paeh, hirup keneh, ngilang tanpa ninggalkan ragana di dunya. Katela ngaranah yang kali nganja. Kulantaran eta masih ngiatna anu masih tinggal di belakang kali, ulah are hirup api-api pupuasaan. Tak kitu kaayaan zaman susah teh. Prabu Ratu Dewata, lilana jadi 8 tahun, kasalapana tilar dunya. 22. Diganti ku Sang Ratu Sakti Sang Mangabatan di Tasik. Enya eta anu hilang kapeng pelengan. Lilana jadi ratu 8 tahun, lantaran ratu lampahna cilaka ku awewe. Larangan ti kaluaran jeung ku indung tere. Mindeng maehan jalma tanpa dosa, ngarampas tanpa ras-rasan. Hanta hormat ka kolot, ngahina pandita. Ulah diturut kuno panderi, lampah ratu kitu mah. Tak kitu riwayat sang ratu teh. 23. Tohaan di Majaya eleh perang, lantaran kitu hante cicing di kadaton. Manehna nu nyipta Sang Hyang Panji.
Ngendahan kadaton, di balaj diatur mirupa taman mihapitkan pantau larangan. Nungawangun bale bobot 7 welas jajar, diukir di parada diwujud keun rupa-rupa carita. 24. Dina zaman jalma sajagat hanteng alaman kajahatan disebutna zaman kereta. Henta aya nu ngajadikeun ancurna jagat. Dina zaman dopara, zaman parunggu, saterusna diganti ka zaman kali, zaman besi, sang lila kendra, dilantarankeun lila teuing dina kasenangan, ngumbar hawa nafsu. Bogana anak, kana hatena geus kaancikan ku reka daya, nyanurunkeun pertapa incu pateterean. Inuman keras dianggapna saperti kai wujudna godaan nafsu. Jelema nu ngahuma rewok barang hakan, teu gumbira lamun teu pepelakan. Lila ratu ngalajur nafsu dina barang dahar, tenurutkeun adat kabiasaan enggoning ngumbar kasenangan borak-borak dan anggap saluyu jeung kabengharanana. Lilana jadi ratu 16 tahun. 25. Diganti ku Nusia Mulia. Lilana jadi ratu 12 tahun. Mimiti datangna perubahan. Buana lemes nyusup kanu kasar, timbul karusakan ti Islam. Perangka Raja Galuh eleh Raja Galuh. Perangka Kalapa eleh Kalapa. Perangka Pakuan, Perangka Galuh, Perangka Datar. Perangka Maen, Diri. Perangka Patege, Perangka Jawa Kapala eleh Jawa Kapala. Perangka Gegelang, mentas perangka Salajo. KBL kurang Islam. Kitu nu mata ka bawah ka Demak jeung ti Cirebon. Selesai. Itulah naskah carita Parahyangan, yang sudah diterjemahkan dari bahasa Sunda kuno ke bahasa Sunda sekarang. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.